leweng decu sangat-sangat nak leweng mau lebih sangat tibatan sungut leja ya sungut bau tuh kemana we karep le naon maksudna begini sangat di sungut ya dengekeun tina sungut masih ada lamun ka nyeri hatean ku sungut kadang-kadang rupu padung rapu lemah katuruban tanah berem mau dihampuran le gara-gara tina sungut atuh bapana we lo nyeri hate anjing udah beda itu berarti bapak nu sulit laki itu bapak teh makin nyebut anjing berarti bapak na asu ngejang-jang hapur aja nah gitu pan aman gitu mah kudu bersih hati kurang teh senajan di herian kuat ya gogoda nu paling deket teh anak jeung pamajikan ai bapak kudu terang ngaji Malik mamatahan si goblok ya sanajan kolot kumaha burung palung bodoh geloge kolot solangan lamun rek mamatahan ka kolot ku cara anu bener ku cara adab ku cara sopan santun lain tong moal kieu lamun kolot nyage kolot aya salah cicing kieu mah ngadaruyah teh heula aing tuh udah kitu ieu mah jelema teh cicing ieu mah dayang warisan gitu teh apan geus puguh warisan teh dapur si laing tengah imah aing si gareng kamar mandi eta wc na bungkul dang mbak sia ngomong-ngomong warisan aing hirup keneh goblok nitah modal ka aing sok kasieun sia kaduhung sia ku aing baheula teh dipencet kerorok pacar teh kaduhung nya aing kerorok teh dipencet elah tuh berapa ibaratnya namanya jang manaon Islam cing lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanyakeun rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana. Ai kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga balik deui. Bohongnya. Alah. Nyiksa maneh gawe teu boga. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon enggak Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu lupa kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi so syaralah tapi bener waduh bener tauhid jelema tauhid bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo aing mah lain geus poe paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada gening da 5 gening asli na mah tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh
jadi bener oke tanya jelema lumpuh Yuni jadi gitu iya anu luak leo pamadeganana gini henteu istiqomah aya kadalapan cik siling naon dahar sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag ngetik oro tapi eta aduh ampun 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama ku balalan nara tapi salah aing mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kajet teh karti 12 naon ngising nah dek dahar wae Nggak goblok ya